jika hartos kade bahasa tu aya salat teh sukan di akhirat teh ku sepeda teu salat secara langsung memang tara salat, anu kadua salat mah osok tapi rukunna aya nu kaliat. Jadi disebut nage teu salat sabab salatna teu sah aya teu salat katos. Atos kade lamun posisi orang kaya teu salat engke amalan sejeuna moal dihitung boro-boro dihitung tihangna oge eueuh. Da perkara imah oge atau bangunan naon oge lamun teu aya tihangna mah runtuh mah. Kira kurang rek masang imah tihangna eueuh. Dia mau jadi. Itu dina wadah ibaratkeun wadah gitu kan. Lamun posisi urang ngawadahan sagala rupa, puasana sagala hajina, di wadahan dibungkus ku wadah tapi wadahnya eueuhan. Teboga wadah atau wadahna aya tapi barolong paburisat leungesan anu nyangsa